Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo orang ngalajengkeun deui hanca derasan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ummuka ari ibu anjeun teh arrahimatu eta anu mikanyaah. I'lam kudu nganyahokeun anjeun ya bunaya he anaking. Inna ummaka sayaktosna ibu anjeun. Taibat eta capek ieu ummuk. Kathiron kalawan loba min ajlika karena anjeun. Hamalat ka ngandung itu ummu. Pibat niha dina patuangan ummu. Tis'ata ashurin dina salapan pirang-pirang bulan. Tsumma ardo'atka tuluy nyusuan itu ummu ka anjeun. Warobat ka sareng ngadidik ummu ka anjeun tarbiyatan hasanatan kalawan didikan anu sae ila an kabir tak nepi kayen gede anjeun. Wanazopat sareng ngabersihan ieu ummu jismaka kana jisim anjeun wathiabaka sareng pakaian anjeun. Wahayyaat sareng nyiapkeun ieu ummu pirosyaka kana kasur anjeun wa ta'amaka sareng tuangeun anjeun. Wa harosatka sareng ngaraksa ieu ummu ka anjeun mingkulli adza tina tiap-tiap pilara. Ummuka ari ibu anjeun rahimatun eta anu mikanyaah bika ka anjeun. Wa tuhibbuka sareng mika cinta itu ummu ka anjeun kathiron kalawan loba. Wa tatamanna sareng ngarep-ngarep ieu ummu antakuna kana yen jadi anjeun ahsanal auladi eta pangsaena pirang-pirang budak. Wahya sareng ari itu ummu ma'a ta'abiha sarta capena ummu min ajlika karena anjeun sobiratun eta anu sabar. Alaika ka anjeun masruratun anu bungah bika ka anjeun. Taprohu bungah itu ummu jiddan kalawan banget ida parih tak di mana-mana bungah anjeun. Waroat ka sareng ningali anjeun bisihhatin kalawan sehat wa afiatin sareng tegesna sehat. Wa tahzanu sareng sedih ieu ummu ida hazinta di mana-mana sedih anjeun. Au kunta atawa aya anjeun teh mariudon eta anu gering. Patajatahidu mangka sungguh-sungguh itu ummu fi ihdoril dawai dina ngahadirkeun obat. Wa tad'u sareng ngadoa ieu ummu laka pikeun anjeun bisyifai kana kasehatan. Wala tastarihu sareng henteu istirahat ieu ummu illa idza ta'afaita kecuali di mana-mana sehat anjeun tamaman kalawan sampurna. Ungzur kudu ningali anjeun ila akhika kadulur anjeun asoghiri anu leutik. Kaifa tat'abu kaifa kumaha tat'abu capek saha ummuka ibu anjeun pitarbiyatihi dina ngurus akhi wa kaifa sareng kumaha tuhibbuhu mika cinta itu ummu ka akhi mahabbatan syadidatan kalawan mika cinta anu banget. Li ta'rifa supaya terang anjeun halataka kana tingkah anjeun pi sigorika dina keur leutik anjeun. Wallahu a'lam bishawab.